pan beberapa namana. Oke, mudah-mudahan mitra sadayana masih kene non gitu sok kaping ya. Parantos kaping 15 Desember. Namun semangatnya masih tetap kang jalankan aktivitas nanya. Oke, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya dapur Sunda mudah-mudahan tetap dapat hiburan kang mitra sadayana. Pak. Hah? Ayo mah. Ini mantap wae sakit mate muka di kepayo. Nah, ini mah kebetulan mang udah sempat mata tadi jeung abdi. Sanes aya tamu Pak Ustad. Kamu Pak Ustad terima. Ina ajang aman cenah. Oh, makanya cenah eta ulah laporan ieu gitu cenah di ada kursina cenah eta sajaan tuan mun aya mencit me. Juragan gitu jame. Terima. Lain eta bisa eta jadi siapkan kayaknya. Oh, udah disiapkan dari mana? Naon we atuh? Di mana kayaknya Pak Ustadnya? Ya ieu digigireun. Alah. Aturan Pak Ustad. Aturan. Aduh, eta mah. Kumaha kitu? Make jeung kumaha antun Pak Ustad. Ulem kan dieu. Ingat aja yang rahela wano jeung ieu jeung Mitra Garuda. Di luar deui atau luar GH pan. Atuh tersalu lupa. Biasa kenal ya. Pak Ustad Rahman di Jame teh palawargi ya. Alhamdulillah mun biasa rumpah di acara dapur Sunda. Indonesia nu rajin tepang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustad, tadi jauh lah. Keunya oge maka kisah kieu kakolotanana, kitanya urang teh upami hirup hayang aya dina kasalamatan dunya akhirat mah ulah teh Pak Ustad. Ya. Nuhun, caketan. Hah? Caketan para alim ulama urang teh. Oh, nanti jabat para alim ulama sama pemuka agama supaya urang teh hirup teh Bagja dunia akhiratnya. sanggung-sang dina alak kitu nya Pak Ustad. Insyaallah. Oh, subriyati meja boleh deh. Ayo masuk ngaos tara mak. Sate. Mak. Atunya buku aja aman. Ngaos di mana? Mama ngaji brut teh banyak. Aku cari mak. Anak heunya tak kumpul saben sakil kasembuhan anak, sekolah tanana. Sakana jangan tahu sak dipayun. Nanang ka mak. Nuhun. Cenah da umur mah eta mah diberi patokan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hitung-hitungkan jumlahna umurnya apa ustadnya? Mohon ketempel pahalana nu kedah di muter. Eta. Jangan semangat ulah. Pada mah jarang ketingali make jilbab iraha make jilbab mah ngaos emak mah biasa we ge tiung gujuk make gelung jucung tadi nya labah heula abdi kolot. Ayo teh mabur kitu we lah kana tudung. Kenca jeung katuku. Kudu ruban kone bungkul tiung teh. Ai da baheula mau pesak kitu ge urang teh geus ngajaran kaum kaum wanita nya Ustaz. Memang baheula mah memang taramuni tidak naon gitu. Mana tetep teh ngajaga. Jangan aku nak hikmat. Apa di tiung najan ka kenta jeung ka katuhu geuningan. Dalam gue ini teh ka mana teh. Tiung nu pake umul-umul di jalan nih nya mereka Agustusan teh mama tiung gitu nya. Nu kitu segi opat nih. Oh, bak tahu. Asal bunyi we cenah. Mohon terus. Biasa we mah ieu nu aya ya. Tuang tadi terus tuang, macan tuang. Mak. Ih, kepelaan ke Pak Ustad atuh. Si mama ira rek geus ngan wae we saya tawaran teh. Ayo na wisan tuang ka sema. Ai pribumi nu nawisana acan. Sok Modalnya ini. Gusti. Alhamdulillah emak sehatnya mah. Alhamdulillah, Cak Ustad, mabeh lagi itu apa teh. Anu mah sering maotnya cenah jadi urang teh kedah ulah naon teh ulah ka naon kajadian teh ku kadunya. Iya. Hari mama sok Leres. eta lamun geus kajadian ku kadunyahan geuning teh aya cukupna sok jadina teh naon jiwa jeung raga teh jadi ketempuhan. Itu mama apa aku cenah Ustad teh ti payun. Isi balangsak di dituna nya. Isi balangsak di dituna. Nyamuhun atuh Cak Ustad. Ibunya mah senang sok dengan sajarela. Sejarah teh heureuyan mak. Itu mah kahirupan abadi. Abadi. Atak masuk mikir anak ajang Supiadi tah. Budak daetan geus Oh iya. Kana sasahali pamatahanan. Lamun cok mah kieu. Isun teh Lamun cok mah kieu. Anu teh. Apa isu kan we Supiadi tah. Moal anu udah sering ka yayasan insyaallah mak. Nya Supriyadi. Supriyadi mah kana di kana mantan.
Kira aku kadidiku Haji Omay pan maksud dia teh. Oh, sana besok dipikeun nya Pak Omay, Sampai sedikit nuhun tah. Omay teh mi ape we anak masuk jadi bisi pada bong. Moal hariwang ya, aya juragan maka bina kena ya. Kabina, mangan ka kade. Ini di naon ya anak kabina. Tuluy ka dituna jadi kabina dina ya. Kabina ria nya. Itu yang nabinarian. Kabina dia ka Jakarta di Jakarta. Mul maksiat. Oh, kan atuh suka cari-cari ke atunya. Mau orang leut Oh, mah. ada cari-cari naon di teh. Mangga Para tamu dan telepon. ieu para tamu ieu ngalakukan SMS para tos seueur urang